Penting na uing teh nyen risol, ieu teh risol teh ting adonanana ting naon anu kurang, ting kurang aci, ting kumaha. Jadi si risolna teh laletoy sing balalekek. Ting uing na nu tunduh sugan maklum pan tumor panyakit tukang molor jam 8 pan geus peureum. Ari peuting 7:30 masih keneh ngusei. Tah singkat kata subuh geus digorengan ieu teh ku uing teh tinggal dianterkeun. Ieu teh jam 6:05 tapi masih keneh poek. Tapi ayeuna mah da uing teh sieun kusabab aya si bujang ipis jadi ek nganterkeun uing si bujang ipis teh. Tuh di luar mana angin sing gelebug. Teu jadi indit ngabobo da kusabab gede angin jadi ya lumayan pan aya batur di jalan. Tuh singkat kata geus beres uing teh nganterkeun teh. Nu katingali teh gunung api we ning tuh meuni cerah. Masih keneh dengan yang sama eueuh jelema eueuh manusia. Uing we sugan meureun jeung si Jalu duaan di jalan ieu teh. Balik nganterkeun risol teh uing belok heula ka handap lurus ka Istana Mini arek ngangin di Pantai Tita kitu tah. Menikmati angin segar isuk-isuk meuni geunaheun teh angin gegelebugan bebeledugan bari bekal risol 2 hiji ewang ceuk tadi nama eta teh si risol teh. Tapi papangi di dieu mah jeung jelema hiji nu keur lari meureunannya. Terus we uing mah da atoh menikmati pemandangan indah, angin segar. Tiba-tiba aya si Ipus nutur-nutur eok-eokan. Meuni henteu jauh hayo we nutur-nutur dina bujur. Jeung ieu teh nu ngamera teh nya meuni uget-ugetan siga nu kena gempa teh geuninganan. Tuh tingali piraku meuni teu kabita cik atuh besti gara dararatang ka dieu ka Banda engke ku uing diajakan ulin ngenong di imah uing heueuh engke ku uing disuguhan tenang we ulah sieun. Nu penting mah lamun datang kabaran we. Tuh tingali meuni indah isuk-isuk ieu teh meuni angin sing beledug geunaheun. Ieu teh geuna mah bari ngopi di dieu tah nyaneut tadiuk di dinya tah. Jeung itu si Ipus oge nutur-nutur we da mungeun jauh ti uing teh ting kunaon. Berhubung da uing teh boga bekal risol 2 teh hiji ewang jeung si bujang ipis jadi ya dibikeun we nu hiji imah ku uing teh ka si Ipus da karunya. Singkat kata balik we uing teh ning tuh masih keneh sepi we di jalan teh. Keur mah meureun masih keneh libur sakola nya can aya barudak tah geus nepi we uing teh ka imah. Ning tuh imah teh singgar remlong dibukakeun meureun pantona nya ku si salaki. Tuh nepi we uing teh ka dieu ka imah. Beres nepi singkatna ieu teh beurang jam 10 meureun nya uing teh erek masak. Karak erek masak balik ti pasar uing teh. Arek masakna ge nu kieu we saaya-aya. Nu aya dina kulkas. Nu meunang beli di pasar mah tadi teh ieu hungkul we kangkung. Terus we urang cacagan ieu parbawanganana, bawang beureum, bawang bodas,